Bade tuh Maros. Bade ka mana? Bade ke toko kantong di mananya? Toko kantong. Toko kantong. Bade ke mana, Ang? Iya, bade balanja kantong geuning anu namina teh naonnya? Irfan. Irfan Hakim. Lain Irfan Hakim, Mang. Irfan Kantong di kantong cewek. Aduh, lepat wi deui kalangkung. Kalangkung, Kali Pak. ditu. Tos tebih kalangkung nak tu ieu mah. Wi dewe kali ditu. Oh, lepat. Abi ningalina Sherlock ka dieu, Ang. Lepat, ieu mah Irfan Mansur aya ge pali dieu. Kali mana nu laresna? Itu pali ditu. Wi dewe ka pali ditu Tadi tebih. tehnya di dieu nya. Apa ya om. Mohon atuh nuhun, ah. Mohon. Kurang kali, Pak, eta. Mohon. Oh. Geuning gorengnya. Nah, di belah itu di mana pan eta lin? Lah, padoli teuing. Aing keuleuh budak leutik. Lujit aing nu budak leutikna anjing songong. Pibangu seueur beungeut Pibangu aing teresep ah. Kumaha lamun balik deui? Alah, padoli teuing. Aing pusing aing. Ang punten. Mangga. Bade naroskeun toko kantong. Toko naon? Toko Kantong big bag Big shop. Irfan. big shop mohon. Pali ditu atuh ang kalangkung. Aduh, berarti ngagawe anu tadi. Mohon ang belah ditu. Pali ditu terus Tuh. lurus ka ditu SD. Terus ka ditu. SD tadi ditu. Terus ka pali ditu sakalit tetapi Berarti nu tidinya tadi teh. ngagawean. Anunya Siap, mangga. si goblok ngagawean. Ah, inanya benar-benar. Paling aing. Ang balik deui. Balik deui tadi itu. Keun aing mah teu sapilu-pilu. Oh, Mang Ade eta jeung Mang Nur. Maka aing manehanana. Nah, henteu ingat. Tuh aing Mang Nur tadi teh ngomong gini. Cing, nah, sampeun ke Mang Ade. Ka pendak Kang. Siap. Balik siap. Balik aing. Ieu kita ngabdi mah. Kang, pan abi teh naros saleres-leres naroskeun toko kantong Irfan Big Shop. Mohon nulisna pali dieu Ang. Ulah kitu Abi di atuh. piwarang ku ieu cenah. Sing laras atuh ai. Mohon leres tuh. taros teh. Apali ditu tuh Ang. Ayo Cil. Siap tong aing leutikna. Geus. Heureuy mah, heureuy. Ah, anjing babad kabeh. Letik-letik kedesan ambal. Oh, siap. Mang Ade eta. Itu nama aja Mang Nur. Manehanana ka aing. Manehanana ditetapkeun lagi aing mantan naon. Sudah budak teh kitu gini eta mah. Heeh. Oh, iya, kacil tuh. Benar iya loba kantong. Sok turun. Goblok eta budaknya. Ditanya sebenar-benar ku aing. Parah teh sama kabeh. Ulah sok kitu bubar banget ah. Namain ayang we atuh kajil. Geus hayu. Rek dituyun ku aing. Oh, si keket. Keunam. Assalamualaikum. Oh, si Obos. Iya, abi anu tadi pasien Sherlock. Apa, Bos? Hai, alhamdulillah. Cil. Iya si Obos tah. Tah. Iya karumurang kali teh cenah muka ieu di bumi teh. Mohon. Bade balanja kantong. Oh, mangga. Kamu jualan online sami? Sami online mangga. Iya, sok. mohon. Badi dia online mangga, badi dia mangga. Ari si Obos di dia sok ngical online unggul atau napi? Online sareng ieu, sareng grosiran. Oh, iya teh Irfan Irfan Bag Shop. Bag Shop Online ya mohon. Ai TikTokna naon sih? TikTokna sami Irfan Bag Shop. Jadi lamun periog ieu teh. Badi da TikTok, badi Ah. dina Shopee, badi dina Laja. Iya, kaleresan jeung murang kali teh muka toko ah. Oh, mohon mangga. Heh, sok milihan. Anjing, gas. Iya pangintennya. Mohon mangga sok pilihan. Sok milihan nih. Tapi yang Sama. bagus nih. 200, 300 lah. 500 we. Sok sakeun pin. Atuh ieu ulah ditindak aing.
Siya. Benak-anak. Heuh, tuh nak balik handap. Atau si pepes. Sia mah tuh make baju teh kancing atuh sing bener sia teh ngerakeun. Kurang teh sebagai pegawai teh kudu kalihatan teh ulah mengewa-ngewa teuing. Nanya sok kumaha. Geus bener tadi. Heeh. Geus sok kumaha sia teuing. Ayo kirim ke mana yuk? Ka rumah makan Jayanti. Yo, urang rek nyokoting bensin ala kadunungan. Maneh taekeun. Nasi pai kancil ke mana tuh lain tutupan ieu. Ka mana si kancil? Kancil. Si kahen ngebeurangkeun pisan. Kancil. Aduh, si kehen ka mana si kancil ieu? Aduh, si pabalak. Si kancil si pabalak ka mananya? Kunyuk. Halo. Asia tuh lain geuwat beurang kehen, sia di mana tuh? Hayu ini. Lain hayu kehen geuwat beurang caing teh jalma geus nelpon ka aing. 6. Geuwat. 6 kunyuk. Ya aing geus na mobilnya kacepet. Nah mobil di mana kehen? Nari sia ka SD-nya Bob. SES pan aing digencet yuk. Cil atuh pangajualkeun euy aing beak we parab karunya euy. Ya parabna naon ieu nu kieu? Jangkrik, bernyit, aing tuh da teu kaborong ngaranna ge. Teu kagok nu diing ge burung hantu. Cek aing ieu teh meunang tina kalapa si Faisal ngaladugana ya ieu. Pasilimbad. Bawa tuh kumaneh kok minggu. Burung aing sieun nu kieu mah. Nasieun naon gen. Burung hantu mah keungan. Burung hantu geung sia udah aya mah geus lindak lah tuh. Iya, pasilimbad. Heuh si ame ciga silin. Pada mun lain total di dia sih naplok. Aing ini. Paderek. Naon sih? Atau kurban. Henteu aing di saeuna keur lemah aingna aduh. Maneh kurban di lumur. Teu aing can. Acan naon sih maksudna? Can kurban doakeun we mudah-mudahan disukan bisa. Amin. Lain doakeun heuh maneh sing loba duit. Lemah watere mah atuh wawa teh kurbankeun we ieu buuk ieu. Kali ura sia teh kurban ku bueuk ku domba ku sapi kurban mah. Ku bueuk. Buuk ngajarannya. Beuli atuh ku sia ku aing pake kurban. Nembung aing sieun nu kieu mah. Mun kieu bisa dikurbankeun mah heuh. Moal ge hade kehet sia teh kurban ku bueuk aing karang adenge. Yo watere cek orang Arab we cenah. Mun Allah teuing sapi jeung domba mah jeung onta kubuk cenah. Alah sia nya honoan aji budak leutik. Lah, aya kurban ku bueuk sia teh. Domba jeung sapi kurban mah. Yo juga tempona HP di Arab kumaha. Nyingkah head sia lah. Ngarujitkeun sagala kurban ku bueuk aja tau cing. Nek dibeli mah. Kage aing geus gablek mah kurban heuh. Tah si ieu mah kurban wae unggal poe ge. Kurban naon? Kurban kerasaan. Sia ieu butuh teu. Si minta duit ke papa mana beli ya? Beli kok. Sabaraha? 12.5. Galak teu. Aman ieu. Sok berajaran. Galak itu geuning. Tapi paradna kunaon? Cangkang cau ge beukieun ieu mah kehet. Dan cau ge. Kira aku tangkal cau kosan sapi. Apaan heuh ieu teh anak sapi? Tadi nadi empreuna ku sapi jadi ieu anak rabul. Ya, kehet bueuk teh sok naplok ning nana bujur sapi. Kabitaheun meureun. Tuluy digejut. Da tuh mah asup meureun mah tere. Mal asup kumaha kan? Mal asup jeung huluna kan. Kapan yang adu mah?